Iwata iman rahimakumullah dina dedeg pangadeg anggota badan urang teh aya hiji tulang. Anu eta tulang teh bakal ngalalakon engke nepi ka poe kiamat. Anu ukuranna teu jauh tina ukuran muncang genul atau napi dampak. Dina bahasa agama eta tulang teh disebut ajbuz zanab. Kinten-kinten tanu disebut ajbuz zanab teh naon ya? Tulang tungir. Para ahli anatomi kantor naliti kayaan jelema nalika asup ka jero kubur. Timimiti puting kahiji nepi ka 25 tahun nu bakal datang diwincik siga kumaha kayaan eta jelema. Nalika jelema dikubur, urang engke paminten. Puting kahiji teh anu bakal pangheulana buruk. Dua jasad diheulakeun ku Allah, nu kahiji al-farju, aurat urang. Anu kadua al-batnu, patuangan. Eta nu sok ngalalakon nalika di dunia kedua perkara eta jelema nepi ka goflah, lalai. Itu simbol tina kehidupan manusia. Nalika bus asup ka jero kubur ku Allah diheulakeun eta nu dua perkara teh sina buruk diheula. Dina peuting eta keneh awak urang anu ayeuna mulus ku Allah dirobah warnana jadi hejo semu hideung. Lajeng dina wengi kadua ku Allah dipayunkeun limpa, jantung, ati, lajeng paru-paru sareng lambung. Dugi ka wengi anu katilu bau anu kaluar tina anggota badan anu nambe tos mimiti. Dugi ka peuting katujuh. Dina peuting katujuh tos katinggal mastaka anu ngawitan bareuh ngagencoy. Tuluy soca geus mimiti nolol bareubeuh sabletukeun bitu. Dugi ka wengi ka 10 terus pembusukan di antara anggota badan anu ditataan tadi. Sarta dina peuting nu ka-15 rambut mimiti lalecotan dina mastaka. Langkung ti 15 dinten ka ditu bilatung lalur hejo dina jarak 5 km ngamuk karena bauna burukna anggota badan urang di jero kubur eta. Nu mawi dina jarak 15 dinten kaditu mah awak urang geus katutupan ku bilatung anu makanan daging. Genep bulan liwana dinya urang tos moal menakana naon deui kajabi tulang-tulang tangkorak anu tos teh aya dagingan. Ti genep bulan kaditu dugi ka jarak 25 tahun teu aya eta teh. Tos teu aya nanaon kajaba hiji nyengcen tinggalun anu disebat tadi teh anu ukuranana teu jauh ti ukuran muncang genul ataupun muncang dampak hiji we gulutukan.
Taitan disebut ajbuz zanab atanapi tulang tungir. Tasawur Allah engke poe kiamat nalika urang Quraisy naros ka Rasul aizakun naidoman nakhirah. Mustahil jelema nu geus tulang taleng geus remuk make jeung bisa ngahiji deui walatra siga asalna. Padahal saur Allah nah lain kaula nu nyiptakeun manusia tina eueuh kana aya. Ieu mah tina geus aya. Sanajan nu sawarehna geus eueuh diayakeun deui. Naon susahna? Logika ge geus ngajawab. Tangke poe kiamat ku Allah anu hiji eta teh bakal dihudangkeun. Dina tilu-tiupan sangkakala teh anu kantos dibahas kuring, tiupan nu katilu wa bainan nafkhataini arbauna, antara tiupan-tiupan eta teh jarakna 40. Duka poe bulan teu nepi taun ditaroseun ku sahabat Rasul teu ngawaleh. Nganu jelas mah lila kaetangna. Aya jeda antara tiupan kahiji, tiupan kadua, tiupan katilu. Tadina tiupan katilu fayunazzilullahu minas samaa'i ma'an. Mayan bituna kamayan bitul baqalu. Allah ngalungsurkeun hujan anu ngagebret. Tuluy melentung ti jero kubur teh etan siki teh. Kamayan bitul baqalu saperti melentungna sisikian anu jadi. Walaisa lil insani illa yabla. Teu aya hiji jalma anu kaluar ti jero kubur eta kajaba dina kaayaan kuleuh illa izoman wahidan. Kajaba tulang tunggal tetapi tungireun tadi teh. Wa huwa ajbuz zanab. Lah eta nu disebut tulang tungir teh. Dihudangkeun ku Allah engke dina poe kiamat sarta manehana wa yurqabu minhu. Jelema engke bakal ngagugusur tulang tungir anu hiji. Mayun ka Allah sameme diproses salajengna engke eta jalma diwalatrakeun siga asalna